Hah? Hah? Nya sok kariung di dia mun urus nu leutik nu gede mah meureun anu ngaran Sibian mah rada ieu ulina ngatrok wae kudu bisa ngurus. Basreng mah ke bau basreng. Ye masalah basreng mah keun we lain basreng ieu atuh basreng seblakna diseblakeun cik da usaha makanan naon we nu penting urang barokah neng sakitu. Mah jujur lamun dibawa ku neng kana teu pararugu mung mikir cerai deui mah. Nah ente karena doma waya. Doma bisa jadi sok doma jadi badan doma kan bau awak menan. Kan bahaya we masalah eta mah. Gitu. Sok ayeuna mah geus next teh magrib mandi bebersih tidur sok geus ayeuna mah antara urang udah selain pemucuannya. Hampura kamari-kamari mah age kalewat kesel gitu kesel teh kesel kunaon loba jelema anu teu pararuan nu hayang megatkeun dina untuk urang gitu kan bae we dan eta jelema teh aya nu resep ka urang teh aya resep kan bae urang mah kudu sakieu kudu boga ilmu kuda we urang mah tungkul ulah klieur paduli teuing batur ngomong naon oge. Jadi teh jeung aku teh balikan apa henteu? Ulan? Teh jeung abi teh balikan apa henteu? Eta masalah eta mah engke omongkeun ulah di dieu. Keun antep cenah panasaran piwer lieur. Nya, sok neng ayeuna mandi cek aya ibaknya, neng ibak heula, dangdan istirahat salat neng dieu nya. Nyantos kitu bare ngelep bare ka Bandung intina mah kewe saling kabarnya di belakang layar. Intina malah ulah tepikeun ka ayeuna ngetakeun gosip anu teu pararugu dina sosial media kan urang teu apal. Aing ngaran netizen mah kieu neng saucap lampah urang ngucapkeun itu pasti aya rikodan. Ulah dianggap eta rikodan piceun we anu gotena asupkeun anu alusna sakitu we ti amah. Jadi intina mah kudu saling percaya we di antara urang. Itu. Hah? Budakna mere rekordan kitu wae. Bisa ada barudak teh anu resepkeun ka maneh eta teh piwer teh barogohon sarua. Aya nu bogohon ka neng teh anu resep urang deukeut jeung neng aya teh. Eta teh oknum anu bogohon ka didinya. Keun bae eta mah, keun atepkeun nu penting mah urang mah aya mah kieu we, percaya satu sama lain sakitu. Mun ke kawin omat, urang hayang nangap futsal. Nya rada rame gitu. Kita golf gitu. Entah we futsal urang kawin ke pentingna tolaban biasa tolaban santapan Nusantara santapan rohani pentingna. Urangna futsal. Ya. Soraan neng, soraan. On cam heula. Mau bisa on cam hampura ieu keur jeung nu kolot. Ke di kamar kagak itu hampura ulah cemburu atuh keur nangkep beheungna itu keur bari ngadengekeun. Kan bae nu kolot eta lain batu lain ublag nu kolot da nu kolot makan urang teh nol teh jeung nu kolot. Ayeuna nu kolot geus ngijinan urang jeung didinya mun wayahna nu penting macing akur we aya masalah emplud mun urang teh bisa berbagi ka ditu ka dieu gitu. Malam minggu meureun ka Elin, Senin ka istri abi anu kolot gitu. Tapi kamari emplud malam Jumat. Henteu, jujur anteu emplud soalna kan budak geus bajina galede, ieu kamar can aya pantoan. Geus gara deh aana ngelep wae. Nya eta oge, tapi kan baru ngelep teh age aya eureunna, meureun jam 2 teh eureun tapi da kumaha ieu kan. Da eureun itu geus sare karunya ih. Nyangke ku apeuting atuh kana setengah 10-an rek di emplud lah coba ngelep. Ngumpul duit tenanan sabari on cam oge. Tong atuh neng ieu dipajarkeun kumaha. Keur beda neng bakal ngajaran ku Ajang ke neng nek di mana nek di gigi. Ajang yang sambil live dah. Tong neng kecelakaan yang diringkus. Wah. Tong neng aplikasi we kayak di itu aya di Bandung anu murah 200.000 3 jam. Oh, arek ngejual neng. Lai kamar neng. Oh, arek ngejual neng. Lain ngajuar aku dulu cicing we apa nama neng mah cicing we anu penting mah aya mah urang geus pada kabuka di hatena bener penting teh ngeliat temen aya batur. Sok we sidik-sidik barudak urang janji ka barudak ayeuna lamun urang tepikeun ka ngarayu-ngarayu deui nu mode anu harurung buukna anu garade susuna keun we record ku maraneh.
Urang mah janji ti ayeuna geus mau jadi wali deui insyaallah lah urang rek bener-bener. Tapi teu ge kareupna ayeuna leuwih ti ieu mah nya urang mah piraku gitu. Dan kemarin sana datang tanggung jawab. Urangnya kasih eta teh baheula urang teh keur SMP lok nempo si ieu keur sakola. Ayeuna baheula ayeuna mah tepokeun barudak kumaha sidik-sidik beungeut panon geus terawat geus gede duit manehna. Panti ah. Nya amat teu dileleungit ku mere 100 juta kan ama eta ge bubuhan we taman nabung. Iya kan mulai dari 100 juta. Oke ku adi pasti adi aya 30 ini 30 juta di kayak paling bulan hareup da anak kan loba pangabutuh. Karunya kan kolot. Nya akan kolot oge tos dicukupan ku age karunya age ieu teh kan kolot teh merekeun we kan yang badan tosnya. Nu penting mah aya mah kieu we aba nyukupan nu kolot, bisi nu kolot teh hayang dangdan sarua kitu. Tapi nu kolot mah alhamdulillah ada bager kana tara kana kaca, tara kana HP. Malahan nu kolot mah boga HP dicokelan kamerana. Bakat asli bakat kumung ke kameraan. Aku naon. Ai istri abi mah kieu neng, jujurnya istri abi mah jadi alim asup kana sosial media teh intina mah jadi janten anjeunna mah bager tara selfie oge tara ngurus budak we gitu. Ya kan nengok ge mah kitu. Nya neng ge kudu kabawakeun ku si teteh namina Yani Oktaviani barudak Yani Oktaviani budak alhamdulillah istri anu beres salehah narima abi apa adanya janten abi ayeuna nikah di sareng neng Berlin teh kan kahayang manehna kamari kan nyariosna ai sareng Stefani kumaha abi diajak Stefani jujur ka Bali ditolak ku istri abi entong lamun diajak ku Berlin ka mana-mana ge sok ini tak soalna naon eta aya dina paimpian neng nyariosna kitu nuhun Gusti curang teh pemajikan bener-bener anu tepikeun ka aing kieu teh Bolehnya nya ya suatu anak ibak aya namanya ieu atos wang tos rada sore ibak heula panginten aya bade acara heula ka ditu ka Dago Plaza bade ieu lah nyumpingan Raka kan Raka di Bandung ayeuna Abah deh meeting. bade ka Raka heula kan Raka ka Bandung ayeuna Oh, dikira teh ka Dago Plaza teh bade meeting. henteu nyumpingan lah ka Raka kan Ricky Harun kan ka Bandung ayeuna yang penak sang rayi gitu Di mana eta teh? Raka. di Dago Plaza di Pati Ukur kalebet anu monumen. Jadi aya nama Ayek Harun namin teh. Henteu nya intina mah utuh urang teh dang selila tuh neng teu panggih ti baheula urang teh jeung si eta teh ayeuna mah karek panggih peuting. Nya tuh karek panggih peuting urang hayang kitu ngobrol jeung manehna. Sok we neng tos ngelep we magrib kade oma tun magrib masih ngelep bejakeun barudak. Ci kudu inget kana waktu. Kita pasti ditaruh di sejah. Bulan? Ya pasti ditarik turun ke sobat waduk. Nya sok barudak teh turun abi lungsurnya. Keur engke mulai deui tos magrib tos isya atuh mulai deui. Ke ngobrol jeung anu serius mah. Sok ke Bandung kan amun teu pikari-hari jeung awewe sok ku neng di kumaha bebas neng pek-pek eta HP. Eta aya teu aya artos teu 20 juta cik nginjem heula ke eta kedeung. Tepkeun heula ke aya adi ieu can ieu di limit. Hah? Mana terek transfer ka neng teh? Ya eta anu neng 20 ka dieu keuna limit ieu teh tiasa ke di kukes. Ya arek transfer ka neng iraha. Nya engke eta neng aya artos sabaraha eta ka akeuna sakedeung. Aya 30. 30 sok ka akeuna teh epkeun lah ya boga kadu pangabutung ke ku adi gantos ada leuwih ti sakitu. Da neng ini apa teh epkeun nya. Ya peryogi pisan. Eta kan nomor kamari anu BCA. Eta buktina kira bisi ieu neng sok. Lain nginjem hampura, neng tong nganggap ka sepi, tong lain nginjem eta ketengenan mah limit. Terus Sok eta sabaraha 30. 30. Masuk ETF keun sakedeung kan nomor nu nu angin kan. Tungtungna. Astaga, urang teh kudu saling percaya yeuh. Astagfirullahaladzim na kumaha? Goreng ujungna cenah mah. Lain goreng ujung. Nah eta duit neng teu dipake sok akeun lah ke ku adi ieu keun deui kan neng keun deui ku kes. Arek ka Bandung ah. Nya maksana kan aya leuwihna meureunan eta nu aya dana keun neng kabeh ka akeun heula. Si arek labing ah, ieu ge kudu ditambahan deui ku teh kudu nama. Astagfirullahaladzim. Maksudna ku agen 2 jam ge dikanyakeun deui ieu limit. Ieu budak hayang tadi itu kadupan. Limit kunaon? Ya maksudnya setiasa narik bingung. Hese ting kumaha nyangkol ting kumaha lieur. Wah, eta teh limit. Naon?
Awa. Iya aya cash ana ieu kur aya cash hungkul dina ieu mah saeutik maksudna eta anu tina eta kan nomor BCA kamari tah kumaha di cashkeun ayeuna kadinya langsung. Di neng rek kumaha rek labing. Ai neng eta artos aya sabaraha benerna 30 juta pas. 10 nya. 20 we ka sok eta 10 ge wangi meureun ka Bandung mah. Kuari 5 juta neng 25. Atau tong 5 juta tuh kumaha butuh nu sakit. 15. Apa 5 juta we? 15 please 15 kebutuh aya beulieun. Ih jang keke jang sasa dit. Nami yo kasieun pisan. Kita ada kasih Step moal bari pake ka ditu moal jor teh ti ka Bali dan naonna ka Bali. Step kurang 15. Sama air ke Bali. Moal neng nek kadinya ka Bandung akeun jalan ieu nek mani heula sakedeung. Ih. Erek eta lain. Ai neng Bandung di mana? Cirata. Atuh deukeut sabaraha menit ka Cirata masuk eta teh heula 15 engke akadinya nyusul buangan. Beli 30 jang naon? 15 bayan tong 30 ge jang neng 15 eta jang bekal. Erek main naon? Lain nek main naon nek aya pesereun ieu kagok pesereun dina online teu bisa ku cash. Hubung tadi erek kadupan. Astagfirullah. Oh ngate. Budak eta mah budak jeung pamajikan keun we budak jeung pamajikan mah cenah jeung pamajikan urang mah urang deui beda. Sok heula eta teh epkeun 15 iya aya bayareun online. Angke geus magrib. Oh sok kade teu sok alung surah kali awas eueuh. Sok ibaklah nya. Ke 15 we ge kabar-kabar ke mun tos nepi Padara atawa Cibiru. Lain sakrat. Hah? Erek maliin nuan cenah. Nah, ai neng ka atepan geus kolot da titipuan lahir teh. Sok ade ulah teu abutuna ke jam 8 eta jam pas magrib we bisi ke telat aya bayareun online. Aya bayareun lewat ieu lewat nya alung suranya. Sok eta ibakala kade ulah ngelep we. Yo cing bahagia cing sehat ulah burung wae cing urang teh kudu ieu. Seri heula. Aya nama alhamdulillah nya. Sakedeung. Bulan Pun kem heula sakedeung. terus teu kada kem ieu ke di anu rek ibak pisan ke di anu bisi ka ieu kabeh jadi dua ke kabehna. Sok jeung sehatnya. Sok kudunya ka barudak kudunya ka piwer kudunya ka sarayana urang teh mun budaru tiasa tepak sarayana sok. Alung sulanya ieu bakal ku caneut si Teteng nya di Ancana. Nah, yuk assalamualaikum neng. Kada hilap eta nya TF-keun nya 15 nya. Assalamualaikum.